ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Dina dinten ayeuna hidep diajar kana tema tilu nyaeta guguritan. Naon ari guguritan? Guguritan teh nyaeta salah sahiji wangun puisi buhun nu dianggit make aturan pupuh atawa dangding. Nah, jadi guguritan itu seperti puisi ya kalau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Janten, guguritan teh salah sahiji karya sastra bahasa Sunda anu diagungkeun waktu Mataram datang ka tataran Sunda dina abad ke-16. Tah, ayeuna hidep buka buku paket bahasa Sunda di halaman 34. Didinya aya guguritan nu ditulis dina pupuh mijil nu mimoga watak sedih. Prak baca ku hidep sing taliti nepi ka kaharti eusina. Tuluy jawab pananya di halaman 35. Pek ayeuna hidep eusian dina buku paket atawa dina buku tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.